warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jayyana qulubal mu'minin binuril iman wa nawwarra sudurahum binuril iqan wa jalla asraral arifina bi bahri irfan wa nabahu anfusahum bi yaumil mujahadati wal aman hatta qawfu an jami'il kainat fatahalla lahumul maula binuril hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya ahla taqwa wa ahlal maghfirah ya dzakirina tub alaina taubatan nasuha wajibna bi fadli rahmatika nuron wa tuhuron ya arhamar rahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rijalallah ya arwahal muqaddas bil qudrati ya kausal adom ya mutimu wa tudul insan ya wa wudul insan ya Rabbi sifat ganjil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Wa qala azza wa jalla fi ayatil ukhra bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Al-ayah maknane wallahu a'lam bihaqiqatil muradi. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Wa qala ijma' ulama sunnah lita'ikin qadirin alal mu'min. Para bapak sadaya teh disyukurin sakobla meninggalkan karena masalah nu patalis dalam hubungan nu dilaksanakeun dina ieu wengi demi kepentingan disyukurin. Yang pertama, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dipapanean waktos ku pangaresa pengatur acara anu mantenanana nyaeta jadi canoli ngabagi-bagi waktu di pertama pembukaan oge terakhir disyukurin. Mudah-mudahan wabil khusus kamanfaatan kamantenanana wabil umum kaulang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Kadua kalimat tekakanteun di disyukurin nyaeta para masyayikh wa masyihil
Oke, marantenanana nu alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Parantos biasa rumpakeun halala di ieu tempat anu maksudna bade ngalaksanakeun thalabul ilmi kana Allah anu Maha Kawasa. Mudah-mudahan hadir marantena Allah hiji sing dimanfaatkeun ilmuna, kadua sing halak manfaat usahuna masyarakat masing-masingna, kakilu sing panajang yuswana, kaopat sing dikaruatkeun iman Islamna. Kalayan marantenanana muga-muga budak Allah masih disarehatkeun badana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kakantun di sini kuring doa nyaeta ka para mubalik anu parantos ngalaksanakeun pori alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, nyaeta saolah-olah ka urang sadaya mantenanana mere ganyaran naon margina sabab sesuai jeung coret anu dibaca Al-Qur'an nu macana menang ganyaran nu ngadengarkeun teh menang ganyaran. Nah, untung-untungna nu ngadengarkeun bari ngarokok, bari ngopi tapi ganjaran enak. Kadang-kadang nu bari nyangeut nu aya cangeteunana. Wayahna we mamaman ngaci dog duluan mah ulah cangeteun teh wajar, kajero we barang lebok mah kitu meureun mah. Ya, alhamdulillah tah muga-muga ganjaranana kaayaan anu parantos ngalaksanakeun poin pertama kamantenanana oge syafaat Al-Qur'an. Muga-muga sing didoakeun Allah pertama di dunia ayeuna keur hari pantenganana oge di akhirat muga-muga sing jadi rahmat Allah oge syafaat Al-Qur'an wabil khusus kamantenganana wabil umum ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Katilu kalina kakantun ti sing kuring ka para ibu para bapak nu alhamdulillah urang sadaya nyaeta tiasa disetu usul ternaka biasa halaladir kana ieu tempat anu maksud sareng tujuan teu aya deui ti meureun ieu tempat teh maksudna bade thalabul ilmi ngan wayahna balikan deui upami kaayaan ini tati imah dan mereka ngalaksanakeun thalabul ilmi kudu niat nu ikhlas dina hate bahwa urang rek neangan ilmu. Lamun ti imahna boga paniatan bahwa aing mah hayang nyatu warga ganjaran mantap ka tempat ilmu ji itu dia cecoret urang bade dari parsatenya bisi batak niatan teh ayeuna nya muga-muga urang nyaeta dina hate hiji sing ikhlas tina muslim, dua sing ikhlas tina pamaksiatan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan geningan aya doa rahasia disebut doa puji penarik duit. Ya, ulah ieu cek haji ngalek ngomong mesin hantu bobolokot ugal-ugal poe bari kadang-kadang teu jadi duit, geus jadi duit. Mah hijab literasi acan. Naon buah haji sok ninggalkeun ibadah kana Allah Maha Kawasa. Naon margina sabab bila mana cilembang geus mesin kadang-kala pot kana salat lohor, pot kana salat asar, besok maghrib, besok isya, kadang-kala subuh oge turut sapoe teu eureun mesin. Nya, eta payahna sing bersihkeun dulu hate, sing kuat iman. Nyata urang ulah kaleh ku mesin, ulah kaleh ku pagawean, ulah kaleh ku pacul, ulah kaleh ku gaya. Simpuleun bari amanatkeun ku kasarea, nyaeta mangpang diayakeun ieu iman, laksanakeun tarbiyah Islamiyah, laksanakeun qori anu harpanana tujuanana jange si keimanan urang, jange si keyakinan urang. Naon sababiyahna? Sabab rek ngamanatkeun simpuleun di jelema mah ulah resok salat, kadua jelema ulah resok sodaqoh atau zakat, katilu perhatikeun pepeling di alim ulah. Kunaon margina sabab jelema zaman ayeuna papatah kiai geus teu pati didengar. Waktu kaya nisab zakat teu ngaluarkeun zakat pokok sodaqoh sunat. Jelema zaman ayeuna ieu. Ya. Katiluna kadangkala waktu datang kayaan kewajiban ibadah omong statusna dina KTP Islam
ngaranna orang Islam tapi berani ninggalkeun kewajiban anu mesti parentah ku Allah diamanatkeun ka orang Islam. Sok kayaknya hoji siksaanana. Coret yang terangkeun ya coretnya. Ieu mah itu kalian ngaji. Mana dina coret? Ya Allah ya Rabbi zaman khalifah Abu Bakar Siddiq. Khalifah kahiji di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ditu dina coretna Jol ayah hiji kaya lalaki dongkap bari nangis di hadapan Abu Bakar Siddiq. Cek Abu Bakar Siddiq kunaon maneh datang-datang can nyarita kitu can nyarita kieu ternyata geus demikian pula we. Cek Abu Bakar Siddiq. Kira ku aing kudu mikir mimir sia mimir bari teu pupuh judulna mimir. Kitu meureun jiwa. Ya. Baru ngajawab eta hiji lalaki. Wahai Abu Bakar Siddiq, pun Rama Abdi terus meninggal teu aya nu nguruskan nu nyolatan eueuh anu ngamanian eueuh anu mungkus komo di HP mata kisim kuring kepada bapak sadaya sing pararisa status kosak orang Islam ngawuduan mayit mungkus mayit jeung sing meneran jeung aturan-aturanana mungkus mayit sebab kisim kuring pernah kemarin katareko Jerman teh kali pinuhan ku kapas mungkuh mayit antara banget jeung kaya bieu. Padahal eta parentah kang ambil dina ijma. Lamun lalaki dina ijma ulama ye nerangkeunana para bapak sadaya dua lapis anu panjang. Terus ditamahan ku gamis nya menutup dua lapis teh tamahan ku gamis terus deui sorban. Jadi 5 lapis. Nya peneranganan. Oh, urusan kapas aya oge. Kang Haji urusan kapas bilangan ada dimanian. Kana luwung liang ku dicocokan kunaon ku kapas. Ieu mah nepi ka kapas. Naon yang ada kawanan ya? Kapas teh mah kita sasi eta kituan make loba kapas naon segala. Di mana sia nomor hukum ieu dasarna. Pajak ulah bating kapas komo jelema bari modal mana eungap diasupkeun kana kuburan mana beugeuh tadi pinuhan ku kapas sok jasep cobaan mesti kumaha karasana. Allah ya Rabbi ketika pindah ka eta anu harimu mana batur dibungkus ku kain mana kain beugeuh tadi pinuhan kumaha teh bila mana hudang dina kuburan Allahu Akbar aing mana eungap pinuhan. So, pikirannya kusara teman. Ngapa ieu penerangan dina ijma ieu kudu dipake kusara di sini. Ala leceuh. Jeung urus mayit. Dar di mania. Beres di mania make diwuduan paneuri sanggeusna mani. Awas coret mani. Dina coret paling kitu patut. Ngurus mayit saperti kaayaan nu hirup. Nu hirup aya sote pasunatan wudu mameh adus. Pertama bebersih terus dari wudu pasunatan geus wudu namanya diadusan. Itu sih penerangan ane nya dina coret. Ieu mah doa diadusan ka karak wuduan di mana nyokot dasar coretna. Ngaji dewek malah pengganti jelema bikin barodo. Cara yang tak patahanana nya. Kajang ya urang ieu ya. Mata kuring sok galak ka Ustaz Baro ge. Malah nang Usman. Ulah diturutan Kiai Pahlawan Baro. Meureun goblok atuh meneran jeung coret ngaji sok. Tiba ukur poleng jadi kiai. Ternyata kiai geus wani ngalangan hukum pagawean teu sesuai jeung hukum. Sok kumaha ke tanggung jawab di akhirat aya soteh bisa selamat kiai lamun sesuai jeung coret anu geus aya dina kitab-kitab. Lamun teu sesuai jeung coret maka kudu ngarasakeun ya. Lamun sia jadi kiai ngaji teh tulang sirit aya ngarasakeun can berat mah sia. Ieu mah kudu jadi kiai ngararaji mung mentang-mentang jadi kiai kudu jadi kiai can berat. Ngaji kudu dewek ka anak dewek sia hanca ngaji kitab. Rek naon maneh? Aja nek dihanca kitabna teh ieu. Urang geus sia bener ngaji. Hanca kitab, rek teu mangalarti.
masih itu mah tidak mantong sekali-kali acan awas ya. Modal goblok ya. Kalau di agama sama cek aing geus ngaji guru nonton dihancam tuh. Masih uhud ini ya. Sakitu netralna dihancam Allahu Akbar ngamimu tapi muncul memantau kana ngamimu. Sok awas ya ji. Modal kalah saku sia di jero kuburan. Naon sia menang bodoh kieu. Tengah di Gusti. Udah sia aya kene mamatahan ngantuk-ngantuk kana ngaji. Antuk sek ngaji. Aja dagal mau minggu tuh biasa. Lokinan ai tiba ukur kayan ngawalakan tu parang hancak ngaji. Ya. Sahabat cuma ke anak galak yang hancak sebenar ngaji ai teh baheula. Kemorakan hancak kita teh patul muin paran sok dihancak. Terus kagejong haung ngawur para kiai ngancam patul muin ji. Maka para kiai itu juga mana disegat ulah mana ngomong nangis nyahoon da mek perak kana patul muin. Kita bisa mah pasti ngawalani patul ngarawan. Jadi manteran patul muin teh sia sing bener teh ngawan patul muin bisa sabaraha tuh langsung ya. Ya kadina otak aing. Patul muin teh baheula oge. Aing sanajan kaayaan kalimat tekatalan hartina mah geus aya dina otak. Tajun ambil pernah baheula tah. Paling ibani cibadak teh dicarekan tulang sini sia kabagus-bagus patul muin. Jangkar kehet siang. Di mana di teh ngaji? Mata gimana kiai teh ejeug komo nantang hukum di mana jadi teh anjing? Walaupun lagi sangharpan pokok curi juga. Nah, ngaran paling baban mah. Geus disampaikan sanjikeun naon-naon oge. Geus sieun pae. Naon da kudu eleh naon sagala pas pengen jadi kiai. Ni hape? Urang beri nu tadi ji. Geus maneh tah haji sia ngarasakeun tinggal salat. Tara dek sodako, tekan komo, kiai teh pati didengar, bisi lagi ya. Ya, bisi ya. Tah, urang beri ku tadi. Rama kita aya ngurus Abu Bakar Siddiq berangkat. Pan sagala-gala meureun nanaon modal mah ka kiai. Ngambil, doa teh. Muka geureum kadang-kala mantok ka kiai. Leuh amplopna teh mun jebrok, muka geureum nyapan mah. Assalamualaikum kiai. Tapi teh ngaca video ji. Kiai, ya habib dia musyawarah foto damang abdi ka Jumat. Urang bela anak. Misalkan kapal wajib 100.000. Enggak ini cuma 100.000 baik. Ibadah atau ibadah nyampe beri nya mudah-mudahan sini jawab Allah nya sangkan siapa amplopnya 100.000. Lagi tuan bae jawab doa mah. Cenja pro barena ka kiai nu ngadua. Ceuk Allah ya alhamdulillah. Ceuk Allah. Mudah-mudahan aing anak ngajabah manusia ieu mari diijabah hayang aing pada amplop politik ya haus sudah so pikiran ku haji daripada mesin masuk buku ka aing 10 juta Kang ya ngaya kahirupan ieu ngan mesin teh ngomong mesin bae aing ya mau pokoknya 10 juta tadi pernah sadita si haji geus ngagilin itu mah hasap pikiran nya apa sih karwa uang berimu tadi Abu Bakar Siddiq berangkat hari berangkatnya biasanya anu maut mah sanajan sampai ngurusnya geus ditupanin jadi geus ditupanin mau barang ditutupan ditinggal itu Abu Bakar Siddiq waduh naon eta utak dibukakeun mayat orang mayat dibelit di dia tatina beheungna dianyotan darahna mayat orang budak kita Abu Bakar Siddiq maka panengal Abu Bakar Siddiq barang nyokot panengal ada kita orang nyari taku bahasa Arab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim arek naon Abu Bakar Siddiq pada nangeur kaula kudu dosa. Nah, muslim juga dosa si orang bungkus yang nyotan darah mayit ke makanan daging mayit. Kaula mah tugas tapi kapoe kiamah ieu mayit kudu disiksa ku kaula. Tidak Allah anu Maha Kawasa ceuk orang ji.
Nakunaon sabab ieu mayit ti perkara gablek dosana hiji datang adzan teu deukeun mantap salat kadua geus disab zakat teu deukeun ngaluarkeun zakat komo sodaqoh katilu dipapatan ku alim ulama teu didekar cecawaran jadi sok kekarasatan sok bisa jelema tah itu perkara ditinggalkeun wayahna sia dina kuburan kok lebok saja bisa disekedok orang wah hati-hati kuburan mah dari kamu aku buka yang lemah lemut kehatian gak lemah lemut ya mah sok tadi awas perhatikan banyak ilmu dah ilmu sih hati-hati nyape ada jelema ayo jelema zaman ayo mah kalau nempok kalegegan nana ngumpul perhatian ya Allah ya Rabbi rajon kiai dari cara mah iklan karena usaha manehna iklan umroh iklan naon Allahu Akbar kiai sarelon garelok jadi kamu can haji can naon jelema geus ditah umroh kamu kasih haji masih geus munah haji ajakan umroh teu naon jelema can munah haji doakan diajakan umroh Rasul teh pernah nyontohan umroh can haji fungsi geus jadi haji ge umroh nangan sakali umrohna ya coy apa teh sedia kita matu hah bageula kenapa di pohon di goblok sia apa teh kita matu aya kita matu teh mantok Arab Saudi rek munah haji datangnya bulan haji daripada nganggur ke para ruku datangkan itu tetap ngahulakeun tawaf satu jeung umroh eta ngahulakeun umroh di jelema teh maneurikeun haji aya dendaan anak hiji kudu masjid dong ada Arab Saudi kadua kudu puasa 3 poe berturut-turut di Arab Saudi katilu bila mantap ka Indonesia kudu puasa 10 poe diwajibkeun dan lamun jelema ayeuna can haji umroh dahna kudu naon saya sina modar buru-buru ayo geus dendaan jelema teh naik haji umroh dewek sama hiji kiai dicacat bisa ngabangun ayat suci Al-Qur'an mana minta Al-Qur'an kita umroh saja menurut naik haji pun bisa ngomong kami itu takut dewek dijawab dewek nanya dewek ngajawabnya di ayat atimul hajja wal umrotan 2 wa adim bin nasibil haji yatu karijala wala kuli domiri yaktina min kulip pajin nabi 3 wa minan nasi hijul baiti manis tatu ilaihi sabila mana di nunitah umroh can haji aya boji dilana dipimpin kiai-kiai ngetak haji ade hati-hati ayo nama neleh ulah kita ku dideleh kiai nya jangan anu bener pamake ka kiai sudah bangalangar hukum dengan dunia dengan ukieu ngaran paling babar matara dewek mah yang kita kieu tah ngadu amen tak ka Allah beunghar kudu hararese nurunkeun duit ji hayang sabaraha oge sok deleh tuh geus haji aing satahun kumaha geus deleh mana sing bener deleh eta di mana ada pencar ka mana-mana tiba ukur aya pangabutuh kieu cek dewek pagawean ngajadog tapi siapa teh jadi contoh aing ge kieu atena jadog sing urang sieup kasar gimana rantok atuh kadewe minta ilmuna kudu kumaha nyeun jalana bila hayang barokah hirup rek babari rezeki aya mah mumpan mantok ngageunkeun kiai terus si papatahan kana jalan anu bener ku kiai akarewa jeung mana-mana yeuna mah rese ngomong hayang boga kajemaran anu ditempona tiba ku nyanter rezeki teh lain kada Allah Maha Kuasa tiba ku nyanter kana perusahaan ya awas ngaji bahaya ngaji nyapa ya ngarekan ya ngaji larasan carekan ngalam boga alat teh ece ulah merasa dicarek diri maneh we carekan aing anu goblok udah kutu nya nyapa itu betul sekarang ngaji dewek kalau geus kaluar ngaji kapake ku jelema loba nu meunang ji aing geus capek hirup mata ka budak wayah nu maneh nu ngomong geus ada cara apa ya sanajan galak tetep jelema loban bibir kemari di warung kiara keur ngaji jelema gara roblog ji
Temir kuda wes disakukeun. Nyapa ji sia. Masih teh sia nyokotan di paha. Awas ya modal teh goblok. Sabab salah sahiji na nu teh asup kana surga teh ciuman nu teh lesot tina lantenir. Aja ngawas tawan cukung berta. Ibu-ibu tentang emok naonan segala. Ya, sia sok keneh tara goblok bang gitu. Aduh ini HP, awas. BRI riba. Rentenir, komo. Bang emok, nyak itu keneh di. Ya Allah ya Rabbi, takut kacang-kacang awewe tah. Resep nate nate bang emok. Kakak yang salah kitu nyaho. Baru kana nyaho-nyaho anu nabi ketika bayaran ku pamajikan jika belum hutang ka bang emok. Karena ada celakina loban berencana gara-gara bang emok katakan mantap bang emok kadir udah cek usahanya mau panengel goblok tadi antum nah rusak kita di agama awas yo hati-hati haji miapa eta mantap ka urut tah pemerintah ulah dianggap perkara itu atur tah BRI oge eta BCA naon eta geus riba asupna teh sabab dina coret bila mana nu nyieumkeun duit mere bunga ti manehanana eta hukumna riba. Nah lamun kuring nyieumkeun duit teu mere bunga ceu kuring tah duit mah 1 juta aya kok ngan bayar mungkin nya ada keur butuh ieu. Datang we bisi teh bapak-bapak mayar hutang. Sok 1 juta, mere ka kuring 1 juta. Naon ieu 1 juta di mere we ka ngabdi marido. Dewek mah teu hayang gitu. Teu hayang kaen bunga duit, lain bunga duit ieu mah paling kusyukuran abdi seolah-olah keur sakarat ditulungan ku akang. Eta mah teu riba, goblok. Terkubuh tadi nah teu benta kaayaan teu sina, teu talu itu. Ya ji. Wah, maju dah hijinya. Kedua. Ieu percantoan jenjangan ayeuna. Jelema geus loba jilangan ieu hukum. Bingung. Amin. Kemarin disebut langgar hukum teh. Jadi perasaan kaayaan haram teh ayeuna mah cek mananehanana rasa teh haram. Oh, zaman ayeuna. Sugan dengan minum duit teh ka bank teh meureun. Ngeunah we, sugan teh eueuh we kitu sakitanana di akhirat. Allahu Akbar. Rasul geus nyarios. Kadiosat Rasul tetep anu bakal moal dihampura teh waktuna engke di depan Allah Maha Kawasa salah sahijina jelema anu ngalebokan rentenir lamun can bisa tobat mantobna moal dihampura eta dosana ku Allah. Haji tak pernah nyoba duit bank teh. Wayana tobati ayeuna pantas saya tadi oge nepi ka cemar oge nepi ka salah 10 stasiun dina ngarupa teh keun diijabah wae. Itu ka dieu pantas kuat ngalebokan rentenir teh mahalangan kana ijabah. Mamangan kabagalan tukang lakokan rentenir. Jadi ayeuna geus sok teh kebayaran goblok. Loba macet tah jadi teh BRI. Gila mah BRI mah wanian keneh nya. Aja ngomong geus toa bangka teh modal. Aja dong ayeuna mah usaha. Wah. Kenaon lagi kudu aku kana nya inyeun naon segala kana barang teh pararup. Wajib geus hati-hati geus saya zaman ayeuna. Ya, jeung contoh nih HP gini tadi lagi ingatkeun salat. Dua. Nih HP sedekah sunat jeung zakat ulah ditinggalkeun. Sabab eta mah hak urang. Hak batur ji. Ya kumaha zakat teh? Rek zakat tijaroh, rek zakat mah. Ari zakat tijaroh maka jelema tukang usaha, ari zakat mal mah ka jelema tukang tani. Ya, atawa ka ahli tani. Ngan tepung gelang tahun disebutkeun teh zakat teh kewajibanana ba'dal haul cepatul mu'in, ba'da tamam nisab. Geus tepung gelang tahun geus sampungan nisab, tah didina kudu dikaluarkeun zakat. Zakat tijaroh, arek zakat mal. Nya apa ji? Zakat tijaroh mah leutik 2,5%. Zakat mal ji kumaha? Itu mah 1/10. Nya lamun tanpa kaayaan disiram ku urang. Dan lamun disiram ku urang 1/5. Sabaraha 1/10 teh cek haji? 1 kintal 10 kilo. Lamun haji boga pare 1 kintal 10 kilo hak batur. Mun meunang sator tina sataun sakali ji, haji wajib eta hak batur dikaluarkeun 1 kintal. Ieu mah lain.
Nah, ayo ngurus kotakan, anak berak, anak mulikun, anak menggunakan anak dibikun, mereka kasih hijau, anak itu udah kieu, tuan gawe getara kain, mualahnya sakit data lumayan, lamun dilebok ku aing sakula warga moal pihak sabulan cek haji. Lo atau mungkin mah kieu ji, haji boga hayam, ya, eta hayam haji, betul. Lamun kaayaan zakat mengeluarkan kok dina hayam teh aya taina aya buluna lebok kumaneh taina buluna dan usia meureun kitu lah ngawakong na zakat teh kitu ngomongan lamun apa tuh teh dibikeun anggap we ngalebok hayam jeung taina jeung bulu-buluna eta nya eta umpat kana kaayaan zakat mah tadi tah nya nya perhatikeun para kiai masuk ke kana cepi ya atau palingan zaman baru cuma yang ngaran jenengan bahro ada bahro teh orang ngerti pangkatna oleh Allah pagaweanana sok mawa tumah kakuburan mau tumah tara tanpa mawa batu mawa gaduh ku sorangan mau patul ku sorangan bahro entah ini kakuburan lamun ayam banyak paeh pasti dijatakan ku bahro dikali kuburanan bahro. Kenapa kasih mayit teh angkat cuma teh sorangan mas, dia mati waktu kuburan sorangan sih, baru mah dikali ke sorangan, baru dikali pertanyaan mayit dicocok jengna, eta lamun mayit dicocok kudu makna liwat tina katuh kabelah kencan dialungkeun mayit tara uang itu baru, itu kami baru. Nih balik, ayah dicek mayit, ada kali deui, benang deui mayit dia kali cocok dia, cocok lamun teu neurak pisan dicocok dialungkeun deui, ayah deui nu maot, kali deui nu hamil, pasti ya, menurut mana urang ieu nya masih paham nih. Ukuran kali deui angkat teh mayit dicocok. Bila mana dicocok ku tumak teu deken para cicing tung tumak dina tengah-tengah. Di tah. Di dina asup di tengah-tengah diseret dikit kieu teh deken asup. Diciuman eta mayit teh kageting bau ku bae. Diurus deui, dikubur deui. Ditanya ku masyarakat bahro eta pagawean maneh nanaonan kikituan. Mayit kurang dialung-alungkeun. Punana nu kitu masa dua wae jeung anjing cepah malahanan anjing mareuheum keneh lamun urang jeung anjing wayahna kudu diparaban lamun anjing aya gunana terkecuali anjing tukang kieu anjing tukang modal kurang cijami mah rada seperti ilmu podaran cek nu kitu patutna naon ilmu oge mereka tromat mereka mantau ka cijami da wayah anjing rojit di dieu mah nya paling menaga anjing mah jual gampang di dinya sisi jalan aya pengkolan kieu nya kadang-kadang mah haji dina pengkolan dikihan kan anjing bari lima anjing tah aya soge anjing anu wajib diparaban dibere pahat lamun anjing aya gunana anjing sok dipake ngoro anjing penjagaan ari anjing di dia masih ngalantung teh pararuh di ari ku si jak karsidit masih teh satu anjing himu kumpul teh najisna disebut najis mubahado teh dipusti-pusti anjing ari teresep dewek ka jelema anu kuku anjing si entos we sugan mah aya keun anak buah na kalau bata haram cara aing geus naon ngaji tuh nyapa eta sedang aja kesuk kayak anjing dapatin anjing kan anjing teh naon enggak bukan anjing nu anjing kiai kepada pantas lainnya itu patut diingu pada punahna pakai mau darah dia perjagaan lagi Allahu Akbar kata anjing paling najis kan anjing nyampe malaikat rahmat ketika ngomong kieu ka Kanjeng Rasul ya Muhammad naon Jibril Kanjeng Rasul mereka Jibril ya. Lamun di sarira Muhammad aya kamarna wae anjing emang kamarna. Kaula moal nurunkeun rahmat ka sarira. Allahu Akbar. Kamarna ieu mah kamar kubur anjingna. Matak jelema anu anjing mah moal daekeun katurunan rahmat. Cek kana Allah teh Allah amil.
di kamu darna lagi dicabut belikan makalat malakal maut lagi di raurun otak kakana lagi tilu peti unaon eta teh bisa balikan kan Allah tutur rahmat kuasa teh lah merasa sia nanti dok sisi wahangan makin mu anjing naon sareng ibu teh teu nya kuasa mu anjing bae hubung bedog ai kadek anjing siapa ai ngomong jual pan muli wong kok dipegah bari kok bari nyangereng kok belum jalan ibu anjing ya ini HP ya sing hati-hati yuk barang ini lumayan bermanfaat mah sabab dina coret aya kieu cek bahrom aya hayawan muhtarom aya hayawan dan muhtarom naon dia hayawan muhtarom anu dimuliakeun ku sara ka haji ucing nya apa tah ucing mah kudu diparab nya ulah diobari ngaji deh ucing asuka imah ku para parab nya naon aya riwayat Abu Hurairah Abu Hurairah karena kucing asal lain Abu Hurairah Abu Rahman jangan anak ulama terbesar bila mana rek fatwa ilmu di tengah jalan manggih ucing di kajian teuing jasna cek babasaan ngamai kahanap dipesakan ucing dina pesak jas mata gede Abu Hurairah manyen pesakna jas jangan ngawadahan ucing besi aya di jalan anu bular gede bila mana Abu Hurairah merepatnya nolol ucing teh dina pesak asongan Abu Hurairah minum asongan kumaha Abu Hurairah tos maut salamat masih bisa dijaga kubur malaikat malakal maut adalah nyalamokeun ucing anu kaburusan anu pangi di jalan masih andi meh ucing kaburusan buat di jalan bis yang antong bari radot sia karukutan aing kana disiapakan goblok bohong jeung aing mah jeung sia aing melihat ucing di jalan buatin ieu anu bakal nyelametkeun buru urusan sok urusan eta sebab hayawan muhtarom nya anu dimuliakeun ku sara doma muni eta mah wayahna lamun kaayaan urang geus eueuh cai oge pisi alhamdulillah eta mah wayahna kudu diperhatikeun kudu dibere cai nya anjing lain hayawan kan muhtarom tapi lamun anjing aya gunana wajib urang kudu diparabang tapi manusia lihat kan dina teh lamun manusia ninggalkeun salat kaperdih ku hukum kudu salat ternyata teu salat asupna hayawan muhtarom eta manusia eta teh ulah dibere naon-naon kajeting barak sakte nyatung angguran idek sina modal kenaon gunana ya Allah ya fakir miskin bener-bener ngalaksakeun ibadah kudu dipikannya para bapak sadaya sok daekeun salat sok daekeun puasa wakil miskin itu mah anape hayawan muhtarom mungkin muliakeun ku syarat mata jole Al-Qur'an ulah ikakal an'am balhu aduh bila mana Musa anu kitu patut ibarat satu hewan malahanan lebih di satu hewan ku anu patut apa je dah sore pakai ke mantau ka imam kemudian hiji baban goreng bedakeun ka pemajikan na pemajikan mantau adanya teu ngaji akang naon kamari ngaji ngadat goblok sugan mungkin ngadat aing situ ngaluarkeun sore bebetaran mungkin ngadat ya tapi apa ya kasaraya ya amanat teh ieu ayeuna teh alam teh geus kumaha aya teh di alam ieu urang teh roba sadaya jiba mah geus anjeun teh mengenal tina kaayaan didikan agama kampung Cigamel roba lega teh ji sabarang mangkeluk masuk pasantren ji sabarang mangkeluk ji itu siaya masuk pasantren ya ketika rob zaman lain bisa da da paling kitu ka anak santren sia si mari nang ilmu ayeuna teh fanatik sia usaha lamun sia hayang usaha tuh nanti menang dibubuk duitna ka aing mulai duit sia ladang usaha eta kitu di ka anak di bagala oge jodok sia amalkeun ilmu tong nyaho imah tong nyaho naon kana urang teh ngartos ka Allah Gusti budak abdi boga ilmu rek ngamalkeun ilmu meureun kudu imah kudu dipake kudu diparaban kubali na dina ka Allah ji ai sia ai lagi ka mana gobloknya teh ilmuan teh usia dina agama bajeng mah hidup ka sakola untuk Gusti budak abdi sakola goblok teh hayang nyaho ai sekolah
gunana ji kita loh ji sarjana ayeuna istiqamah loh ji kumaha anak kurang keluar aliyah tapi pokoknya dong karena sekolah cep Allahu Akbar di motoran di HP-an di ongkosan unggal poe ali nu keren jeung bapak jangan duit saya ingat siapa goblok disiksa ku anak di akhirat sia modal moal salamet goblok kamu anak bukan ilmu agama jangan sia tukang ibadah kayak arek diasupkeun kana surga ge geus dibawa ke malaikat ridwan bas malaikat ridwan hop cek malaikat Adam nah emang kalau kieu lewat ka dibawa nah ku anak di neraka naon kelana ditanya ku dewek bahwa tadi diberi ilmu agama ku menjadi bapana bayana sia mulai jeung anak sia di neraka di modal jadi duruk ke neraka aduh cek haji ya sadene kieu ayo masa sing mah nyampe cek nya guru pesantren kan budak nya ulah nepok naon-naon geura rezeki nang loba ada kemari sia ini kata sih yang sadar hati mata di tasik teh 5 poe sok dianggap nanti betul bapak maneh kaya lupa duitna setiap dipentak dadang pati atas ngar hirup asal siap bener ngalamu sok ku aing duitan oh hati dia tidak ada duit buru ngadu ngakal modalna yakin ditagih bisa lagi kal kan aya ayatna wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Gusti abdi tetep bekal ka Gusti lain ka manusia kunaon ku Gusti menang can dibere duit di ngabang sakalo sia sok tadi oh siapa Gusti ci sing menang besu nakeun goblok Gusti mesin harus kalau ngomong ke mesin sambut haji geus robah kabeh sami beres-beres di bengkel ku si haji ngada deluk ke pegawaian apa udah ku kahayangan gitu patut bengkel mesin ya sok paliki haji sing bener udah rasa kotakan sebab dia di sing kuring mah nyarandekeun rezeki lain ka manusia tetep kadat Allah Maha Kuasa Gusti moal abdi moal nyarandekeun ka manusia moal cara batur hirup butuh perkosa moal cara batur hirup butuh yayasan kuring moal diberi duit oke PKS 200 jam pesantren duit naon sumbangan kita menang khusus jam pesantren pakai terus syaratnya kayak naon kudu aya legalitas pesantren oh pesantren aing goblok itu sama pihak oh legalitas ya malah yang yayasan goblok goblok usia duit munafik goblok aing mah teu butuh beres pesannya aing sorangan teu tanggal-tanggal naon deh kana jalan hade dari jang batur ji beureunan jang debet di akhirat maka sia ulah kabita ka dewek tumpak kanarangan di akhirat beribadah jeung masjid jeung pesantren siapa yang dijijak ke satu milu anjing milu amung goblok siapa pedit yang dijijak ku aing tapi nyawa sedih akhirat malah jadi kanarangan ya tak tapi oke bakal jadi kanarangan gede teh cep pengen ke masjid siapa yang sangkan kan mereka masjid Allah terus hormat asa lepas saten awas siapa bakal dijijak ke akhirat ayo panggil cukakan siratal mustaqim tiba ukur kaayaan dong malu dipencit kurba eta mah kan raan leutik deui anape motor kendaraan jebrok mah geus pan jebrok naji jurusan kaayaan Sukabumi Jakarta atau Jawa atau Bali mana masjid pesantren sahakeun bakal tumpakna yai goblok mah bangunan hebatnya mobil darat kata bang oh ya nasi malumpang we kehet tadi akhirat punya anak desa materi ini tuturkan we tah pilih tewe itu tambahin katuka kata jolek pala dulu itu tuh gak ada enak kacamdungnya kan neraka itu kumaha wae tata tapi udah naik tah ulah bawa kayan pun masih dipoe kurang bangun bisa ya kurang paksaku aja tinggal jual naon so keuntungannya lain jang kuring ya dan jelema anu jariah akan jadi masjid eta jelema alam kiwari cek besar rese sia tanggurak kawe di jika anu kek sang-sangkeun geura liwat kan
kapan yang sangkan dia bukan duit 100.000 karena pesantren akan karena naon we pasti jangkar sih pun lompat di orang kala di korwan oke tengah-tengah Allahu Akbar kan ayeuna mah sia moal karasa tapi teh sia tina sakoroti naon geus kadeleh ku sia jelema mah korea teh kumaha haji sok rasa-rasa lamun hayang nyoba coba sok sia tuh kuburu modal ji kumaha gak karasa geus bisi aya jelema nu teu percaya nu teu hidup tunda di dunya kuburu modal sih karasa bisa aya jelema nu kurang yakin kurang percaya ek didoakeun cenah bobo Gusti modal teh cenah katekun jeung malaikat pun karena kieu jelema mah karasa dengan jero kuburan Allahu Akbar di jero kuburan moal aya bisa nulungan amal pribadi oke kadang-kadang tepatnya bisa nya ngan di dinya mah bakal ngajawabna lain tiba upana bisa di dunia diapalkeun naon atuh amal urang amal hade di depan kaayaan mungkar jeung nakir mata kajeun barang hakan teh anu halal di jeung tatangga sing rapih nya terus bersatu jamiah muslimin muslimah terus kalangan ngamingu pemuda daratan oke kan pantolaban bubu siap daratan da lain jang batu jang urang sabab ieu ngaran tolabul ilmi ya Allah ya Allah dina coret tong hari ganing kahalangan ku cai tong hari ganing kahalangan ku harang tong hari ganing kahalangan ku gunung kahalangan ku seuneu disebutkeun wajib tolabul ilmi perlu didapat ke sini masih ucap udah ngipis deket kita dek mantau balaku kiai Allah penggemar lagi sini kubu bisa dapat ya Allah apa ya masalahnya di sini beri mana kan dia lokal dulu ya di Cijane kita nyaah harapan baik amat nyaah masih ada itu oleh harapan bukan juga urin bahwa mau di siapa itu dikanya tapi sebaliknya siap mau dikanya aku dah misalnya lagi mah tapi mau kan jadi Allahu Akbar panggil siap kalau saya nak rumah aku dah siap benar jangan nyamuk itu kan bilang saya sih ingat ini di sini tuh aku bilang maaf wih gede mahal nak mau berbandingan aja itu lah boleh ya manusia mau bisa menghargakan keayaan itu kemahalan tuh lah boleh ini benar sih benar kita dapat bukan coret ya Allah ya Rabbi naon nu diaji tadi Quran di bulan ku kiai naon Quran anu dibahas ku kiai naon Quran ijma qiyas ulama ge kumaha mahalakan yarungan ya Allah ya Rabbi ji jelema nepi ka salamet di neraka geus dibawa ku malaikat Adam boga hujah ayat suci Al-Qur'an meunangna dina riung roang ring pengajian dina rotinan dina tolaban ya di kana badau si haji ngabubuh motor batu ngamilu si goblok basampe jadi sia neun eurat bicara si ucap lewat eurat si haji lewat eurat kalau teh suka jalan pakai bikin keras sekarang pedang gede ngalawan haja lawan ditobakan mau Jokowi jeung hukum negara ai mah lieur nyikiran jelema ayeuna talawar teh kan angapa teh pengajian rotinan teh naon masih gak anak Allah Akbar berdirikan bersatukan di masing-masing kampung aya di jauh bumbu karena bikin gede jika jaranana cuman kita mau mantau betul buat mesin pagar ngapoe hari kita mau bilang kurang sekali jadi sia kami mau kita bersama fungsi nasional bahwa walaupun kita mantau-mantau tapi ke ayeuna awas baik ini mantau cina tadi si haji ini untuk harus gering kerasa ayam kita masih sedikit panjang ambil hese berenya ayo sekali mah ayam kita masih sedikit Allahu Akbar tuh ngesrengkot tuh bisa kalau baca manu gering deket kamu dah ayam kita masih sedikit bisa sari mutra kamu masih sedikit mau bang, ya apa bikalan tu nanti mana mana? Itu kita sekolah mau melihat kawas, ibu mesti kadukan, cokon hati bisa kamu pengajar. Ibu mesti kusau bisa ngecek kerasa kan? Ya nak kemana jaga kena ngecek kerasa. Dalam ngahat pengen tidak timah terkena masih awas kedekat kamu dari sia. Ingat,
Nah itu ternyata masih ternyata seperti mau. Ya, musuh kumaha. Ayo ini kan hari masuk ke hidup. Jangan kena cek alam. Bisa diberejaga. Di angon sampai kumaha ada malu di aing sia goblok mah rugi. Yang aing mah malu untung sia asup ka neraka, asup ka surga. Sia asup ka neraka aing teh rugi. Sia asup ka surga aing teh untung da cak sia. Semua udah sia di angon. So, ada kumaha kalakuan sia. Supaya jadi tukang tomel sia sama roti. Cekang sok kumaha sia we. Tapi mere dasar mah aing geus nuhunkeun kaayaan abdi aing. Kakasih aing dengan Kanjeng Nabi Muhammad bedieuna ulama. Irah usugan teu ngadengar ceuk Allah. Bari aya dasar coretna, aya dasar Qur'anna ceresan Allah. Sok we eta mah kumaha maneh. Kalakuan mah ceuk Allah. Ya, aja mangumana waos. Meh modal ieu. Lo anu kitu teh awewe jeung awewe anu goblok dasar. Deur atuh. Mana jeung ibadah sih eta. Ya, tolak kuliah nih sekarang apa? Ya, kumaha bahana di? Ya Allah ya Rabbi, kata jelema dibawa ke dekat ada ke neraka. Seperti jalan kali ke Allah. Cek hadis di Rasul. Lain ke dewek di lain. Nyampaikan di. Ya, nama semua tara dewek. Dalam mahlamut tegal mana balaran tuh tara dewek sote. Ada jelema kieu, ayo kudu mahlamut jelema karo blok hese kan. Ini kena sompral sekalian udah pamitin lagi itu yuk anu Rasul mah cara kitu ngaji atuh bisa harupan lagi goblok lu mau balawan lu mah cuma kana lo aya yang ngomong atuh kudu kumaha da kudu laku keberanian bener amilnya ya celana kayak ngomong gitu kiai pernah anu Rasul mah cara kitu cara goblok ka manusia ayo sang harapan bukan Rasul di papatahan jelema anu kumaha jelema salah taat kana agama urang penting jauh di masjid ari sidang Allah ayo mah rumah kamu cara di Rasul usia gua roh rumah kamu komo sama seperti tidak cacakan galak ayo tempat tidak ngarep cocok usia tuh kumaji seperti lu jalan ti Allah di bawah mereka kadang ngalir ke Allah mereka kadang mengalah siapa dia dengan Allah bukan siapa kurang seperti ngalir ke Allah sakainya nama kenapa naon cek si Jokowi aja mah di bawah mereka ada tentang Jokowi jadi presiden nanti saya di Jokowi jadi si Haji mau kasih undang-undang Jokowi jeung program Jokowi alah itu patut teh mah sia cek mereka ada modal ku aing panggeulana digenya di Jokowi jadi pimpinan sia teh teh mereka rusak di agama sabari kumaha jadi pimpinan tapi ruang Islam fokus statusna bareng kudu ngaruntuy kaya Islam pimpinan moal naon malaikat Adam mah mana po Jokowi, mana po Bengham, mana po naon, mana po balangsak, mana po gelis. Cek ibu-ibu, ayo buka kegelisan segala mereka ada bobohan goblok, tapi bohong. Lain si Agi lain, mereka ada. Ya apa ibu? Lalu kita ngomong cek ibu-ibu. Apa itu bobohan kain masukannya bahkan jam dirayu. Oh istilah pakai mulatan. Ari manusia mah kumaha? Kayak di Al-Qur'an. Ittaqullaha fin nisa'i. Nabi banyak besar dia bilang dengan harapan awal. Si Haji pada ditanya umur sudah alhamdulillah. Kesempatan lau yang putih jawab pulang. Lain siat si goblok dasar. Baruang dia teh racun kasih cek. Ditanya ku awal meledak polis teh pangko nepi ka Cikus cakar sirieun. Al-Quran ngaji itu teh ittaqullaha fin nisa'i selalu marane ya mananlah wae ya apa eta racun goblok racun tuh Al-Quran misalnya ayat sekian ini bisa cek haji ahwal kang opan marina Quran qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim jadi kan haji ada yang mengaji karena dia mengaji yang arti Ustaz
Dewek mengaji di mana-mana dia lebih galak katanya kontrol baru dia. Dicacar ku dewek kena naon-naon. Sebab lagu dewek kaonanan mah kieu. Sok hayang kumaha sih paladenan kiai bisi hayang kudu cobaan tuh kiai. Bisi kemana cara belet terus cobaan tuh kiai. Itu bisa mah. Loh, bisa tuh palingakan kiai. Tantang ku aing maju ke rumah. Tiba kieu awak aing bau di mana-mana. No, warung kiara di mana-mana. Edwan nggak jawab, Allah, mana preman? Bisi hayang, nyoba kagagahan kiai, ya baru kiai. Siapa hari kanin keayaan, jauh ke kuaing siapa tebenang. Itu, nah, akan memakai ilmu di Rasul. Sing ingat tak? Jangan Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul ngamalkan ilmu, ajung-jung tinggi agama. Ya Allah, ya Rabbi, samurai jentuma, tulisan harupa. Mundur macam, mundur. Siapa jika nak bersolat yang mere duit ya? Dia nama tong solat mana? Tapi duit gua belum 1 juta. Asal mana ulah solat lo harus jika nak gubung pantok ke pemajikan. Ayo teh ulah solat, emang ngan duit saja. Elah sudah tanggurak dasar. Oh apa? Jangan ayo aja nang maju bisa bakal kita urusan dunia. Disimpulin ningali dina coret kema Abu Jahal di akhir kemudian bakal digubungkeun aku Abu Jahal mamanan duit emas jadi supaya belok ke ayat Islam keislamanana supaya jadi ready kafir di asokan mas sok si asup kain tah duit sok si asup kain tah mas mah tapi terana dajal menjadi diubah ke aja jadi jelema tarang salah tapi jelema ke sakarat dibere duit jelema ke sakarat dibere emas boboro kayaan Abu Jahal kai zaman kayaan dajal ke anu kajamanan kurang pasang harapan ayeuna oge jelema Allahu Akbar kacing sorobot ka desa haji BLT tapi anu kitu patut teu mata beunghar teu mata kapal udah mata sebut-sebut mauan sebut tersebut asup pakai miskin dari hayang dari mana kitu patut kasih haji kan kitu patut di kabobolo mantu ka desa tak kacan awewe anu ngahantem eta kasih bola ado kaju-kaju maneh meunang duit ka desa oh cek tuh awas ka dulu teh ha oh apa kita kudu patut kasih bola ado ka tinggalan budak sekolah vaksin oh iya nanti diberi sembako nanti diberi jajanan bubuk bahala atau bukan digarubuk pajukan Allahu Akbar anu di baruang anaknya diberi naon anaknya sini ingat waka-waka nyebut haram kan urusan vaksin sini ingat obatnya vaksin di mana kahaji sok di mana ji dicinalin Cina mual ayak makin ngahirupkeun masyarakat Indonesia mual paling negara modalan rasa-rasa jelema nu geus ngarasaan divaksin kabeh naon ke kabuktianan anu jadi penyakit yang belum bisa divaksin deket kana modal sia so vaksin teh sia walau divaksin sia awas hati-hati atuh paengan sia mah nepi ka geus napal ka sia nepi ka muli salat mundur apa kita gara-gara vaksin tadi kita siapa jadi vaksin tadi manusia mantu batakna teh harus belang mah keblok ibadah kena apa geus dibejaan itu nepi ka aya Kang Amil di Jakarta kana di pusat pengabejaan bahwa eta teh dina minyak babi dijieun tapi eta dilalebok diasup-asupkeun ya Allah ya Allah itu masyarakat teu dapat anti kehanan dari divaksin ditanya polisi jangan lah terus teman-teman kali anak dewek temenang kalau di sekolah divaksin awas lamun divaksin anak dewek waing kan grogrokan dari sekolah-sekolahan alhamdulillah ke anak dewek dari divaksin ke anak mama dan goblok dari vaksin eta aduh ayo nak siapa vaksin lihat aduh gara-gara umat Islam terus diperdulikan aturan coret peduli naon yang penting duit ngomong kemah dajal Allah kat saktian dajal ji berhalodo cek dajal turun hujan turun
Pikeun ka maneh neh jam ieu mah. Samana asup agama aing cokot ku maneh sia kapir. Paman haji daripada masih mayo. Cek tanya. Di tempat duit sakarung di aduh ini sia duit sakarung. Nah si asup agama aing, oh sia jadi kapir. Dapat duit sakarung tidak aja. Wah, sabi hati tah. Ya, aja mau mantah. Ya lu pasang harapan. Dagang. Enang sekolah geningan. Allahu Akbar jeung mah geus butuhkan urusan duit kan. Namanya udah nanti hati. Kalau mata duit aneh terus. Dan jadi duit yang naon-naon. Allahu Akbar kadang kala agama geus tepat dipertuli, masjid geus tepat kadatangan ji. Ngadenge adan lain mantor eta jelema ka masjid. Loba lagi sia. Urus kita ka masjid, mari tadi pas cokor sia. Kan sia ka masjid ko di angkat sih. Engkot tuh ka cokor sia. Nah, bulan Allah. Dikira sehat oge ku Allah. Mesti bae ka masjid. Atuh aku udah kenal ibu akhir cager ke jelema menginjak masjid sampai pikiran umat Islam. So, Pak Haji pikiran lah. Kotakan normal. Ya, dalam materi tahqiq itu kan jelema taati sia perintah aing. Lamun hayang sia sehat, hayang sia barokah, hayang sia jemah rezeki. Taati ta perintah aing taati ku sadia. Terus kan tadi itu saya begitu. Digusur deui ku malaikat adab mah poho deui ya men. Mang barang saparo jalan ti Allah saparo ka neraka ngalieu teh ka Allah. Nah, siapa yang terhadap barang gua pertelu di Allah sapertelu di kanarakan geus teu kami ngalieu deui. Cek balik cek Allah. Aduh, dialungkeun mah mereka kadang ka neraka. Aduh. Aya naon Gusti? Balikeun tah ruduh gitu. Bahasa Arab. Ruduh. Balikeun tah lalaki. Balikeun deui ka dieu. Aya naon Gusti? Tong loba bagus ya. Balikan nih. Juga kadang Allah. Barang berhadapan di malam ditanya. Hai lalaki, dengarkan mereka hadap ku sia. Sia mah lalaki gede buku sia tilu kali ngalieu ka aing. Sapertelu jalan, saparo jalan, dua pertelu jalan. Sia mah teu boga tujuan lalaki eta teh boga tujuan dina hatena pang ngalieu ka aing. Mereka kadang petugas lain teh mabet teh mabetkeun. Kan neraka kami. Tuh. Kumaha? Oke. Karena mesti tadi usia dari bawah malaikat adab sapertelu jalan nama karya kain. Enam Gusti abdi teh kita laban. Di jamin alil wali mahna wali masuk arus anu ngajina wali baban galak itu coy. Taji dengarkan usia dengarkan aing colek. Ya dengarkan ngajina. Kumaha ngaluarkeun ayat Gusti. Ayat aing sakieu alasan, lain alasan Gusti cek walim baban teh wa rabbukal ghafurur rahmah. Ari pangaran saeulat teh Muhammadat anu seueur hampurana tur anu ngagaduhan rahmat. Kunaon Gusti? Pan Gusti anu seueur hampura, Gusti nu ngagaduhan rahmat. Abdi gede dosa menang teu dihampura ku Gusti. Eta asal ayat aing diturunkeun ke Kanjeng Nabi Muhammad munampina Kanjeng Nabi Muhammad beh dieuna alim ulama disampaikeun ka sia teh bisa eta ayat aing jeung Allah. Dengarkan Ji, dengarkan. Jangan teu bisa gaya naon asal teu menawa ikhlas tina hatena pasti jadi puncak di depan Allah. Ieu mahana ieuman moal bisa kabelik, moal bisa dihargakeun ku otak manusia. Segala campuran. Kudu kaduana mana dua kalinya karena lihat teh kain aya naon kan atau mamang geus-geus. Abi ingat teh kana cariasan Gusti tapi kana tukang Nabi Muhammad tapi Gusti torojolna mana ayatna? Wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Moal anu bisa ngahampura kana dosa terkecuali Allah. Dosa abdi percantelanana jeung Gusti. Lain percantelan jeung imung bapa abdi, lain percantelan jeung tetangga abdi, lain percantelan jeung jamil muslimin. Berarti baris tanah hampura ku Gusti. Bisa siapa boga jorok? Walim baban. Dewek ji nyeunah ke di akhir. Bila mana main geus beres kitu sana. Ditanya, "Ulah sakatilu kali na kalian di kain gua pertelu jalan." Seperti mereka neraka. Tapi ngerti keceriaan Gusti. Mana ceritaan aing? Tapi bukan Nabi Muhammad. Bagi aku umatnya. Mana ayatnya? Ulil mu'minina ya ulil mu'minina. Ayat mana teh? Ya ayat Allah teh.
dina Al-Qur'an. Lamun teu salah. Pokona mah dina ya ayyuhalladzina amanu. Pokona urusannya kana rahmat aja lah. Rahmat. Tapi di ayatnya nya dibejakeun ya di ayatna. Tah mesti ayat eta teh. Tapi ku abdi disaha di pamaling baban. Oh siapa hujah ayat aib bener. Anu tilu. Hiji ayat warabbukal ghafurur rahmah. Kadua ayat wa mayam dulu bagi Allah. Tah eta katilu ayatna nyata Gusti anu ngagaduhan rahmat berarti anu baris ngahampura jeung rahmat adalah ka abdi teh adalah Gusti. Di saya di mana teh? Di alim baban, ke siapa maka kana surga. Ada di mana mantap. Dia bagian mereka tiba, ke sini cicing heula, doang alim baban. Memang dari naon mesti bener mana yang mesti papatah di Cijamet. Tak aya jalma ieu bener Gusti. Jung jeung maneh bersama-sama asup kana surga. Barang kana surga aja ada keborohan. Aja ada. Maling, abdi tolak. Aya atuh milu. Asal ikhlas malam ngaji kata di bawah. Cek hati milu bawah. Cek hati milu bawah. Kalau niat ngapain hati tuh kalau milu dijinjak tidak wete. Lamun dawet geus di bawah tah geus menang rahmat Allah. Lamun geus menang rahmat Allah adalah tadi hujah di hiji lalaki para bapak sadaya nyaeta anu kaayaan sesuai jeung coret Rasul. Tah matak cek disingkuring yakin aya na ieu nyungan ngalaksanakeun walimatul arus dikurung kitab Islamiyah oge kori mahal moal bisa aya nu ngitung kana kamahalanan ieu nyungan. Mudah-mudahan mahal ieu sing jadi ilmu kasaraya amin ya Allah. Kadua doa disingkuring kadua mempelai ngomongan teh tadi nu aku baik tak akhirnya ngadu Allah buat lebih utama daripada awalnya. Moga-moga ieu dua mempelai asupna pun anak melaksanakan akad nikah pantos dilaksanakan. Muga-muga sih ngajadikeun akad nikah anu tasreh anu soheh. Hiji. Kedua, muga-muga akad nikah eta teh anu dilaksanakeun kumantanana dinten tadi muga-muga sing sesuai sinareun ayat suci asimaran coret Rasul nyaeta tina kaayaan hadis Bukhari Muslim paneranganana nyaeta ji diri itu teh panerangan teh wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah ngahalalkeun anu jadi ka ayat istrina adalah kalimat Allah nyaeta kecapna angkah tuka dijawab qabil tu beres ji di tanggal-tanggal tanggal haji kawin bahasa Arab ji tanggal-tanggal akhir kaum mulai lama geus beres yang hadiah oke cek ka ayat wali angkah tuka cek haji teh qabil tu teman-teman sekalian ji. Jadi masalah mas kawin kan sunat pertama nya yang boleh disebut anti sunat teman-teman mas kawin itu sakwal kayak akad nikah. Alhamdulillah dia para dilaksanakan di mutai hiji. Kedua muga-muga ya silah kaayaan teman-teman yang boga tugas di Allah di nampi kewajiban dinten tadi santos akad nikah. Muga sintiasa ngadi nikahi dina agama kami dari istrina. Kedua sing cemar rezekina. Katilu sing wah bila mana ayah kaayaan balahi nangarana balahi rumah tangga. Kalau ngajiin balahi rumah tangga banyak. Ya Allah ya Rabbi, ayah mau hupus piring, hupus gelas. Nah jika bagus mau hupus piring, tinggal tak. Nggak begitu. Dan pastinya kamu cakap ngaji mata gede ada. Pengajikan kita Allah ada. Jika itu pengajikan menulis amak itu tak. Ya, kang ngaji kan mari majidin. Allahu Akbar tahu kan muka urang sararea wabil khususna panganten barang itu muga-muga sing iwat kaayaan eta baraki anu kae cicingna di rumah tangga amin ya Allah ya rabbal alamin. Katiluna muga-muga sing bisa ngelmuanana sing bisa ngadidikna sing bisa nganasehatan anu paling berat lain tibok napakah nya anu jadi pojok adalah ngelmuan. Namun awewe jing urang sok salat awe tara salat haji bakal kababawa. Awewe sok ngongkon batur haji bakal kababawa dengan nasihatan kan terjadi pemajikan. Sebab ini awewe sok itu dah. Ruang dulu dan ngomongkan batur. Maka pemajikan haji ruang dulu goblok. Seperti itu ujung-ujung nanti ngomongkan batur ka ibu-ibu tak sok kesamayungin. Dari itu adalah ibu-ibu kadang-kadang dipoyo.
jelema lagi dasar si goblok. Gua mah terlalu buru nang disebut rabi. Kali apa ibu-ibu belasan kali ayeuna atur ti ayeuna urang si ingat kana parupan kaayaan agama si ingat urang teh status kaayaan umat Islam ya. Jadi ingat dah. Oke kaopatna. Muga-muga dia si dapat kana kaayaan akad nikah seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhahu Siti Fatimah radhiyallahu anha amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Kalian mantan anak muga-muga hiji simpannya muswarna dua simpan kembalahina dia sing mencemarkan rezekinya opat sing manfaat ilmuna kalima nyata sing taat kan jadi ibuna kan jadi bapakna oke kami toha nya kalian mantan anak muga-muga dan Allah masih di istiqomah ke hati nak si kuat iman Islam nak amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke simpul ternakah laksanakan kalian di walimahan disebutkan walimatul arus berkorban lain kita ukur tadi ya Allah ya Rabbi menengkaran perasaan muda segala dikorbankan dan kemudian negara kajak segala diayatkan mengubahkan barang lembok mesti aneh hati-hati minum gawe kadang-kadang beres barang lembok oh begitu Rinji mesti aneh menghadap mesti aneh kadang-kadang mau daging boba mesti aneh ya sama kita hendak sih kadang-kadang dibawa kacau ada diisihkan mau teresek meskipun kesan sebutnya pinarukun hati siang ya apa goblok ulah gitu aja kadang-kadang ayam kali itu patut ayo di mana-mana oke itu tamat itu tejak siap nyampe kalau itu patut goblok mau matak sewa siap ada bangsa goblok bangsa yang penting muka-muka sing mahi arek air maling arek air maung dayak nyaho ayo mah Allah lupakan mereka barokahan anak dia kasih murkan amin ya Allah ya Allah coba ku harta dan serta buka-buka harta utus di sebab hiji sing jadi kaya kendaraan kayu panggung cipanan surga bisa dua buka-buka kain sodakoh mantan anak si biasa keayaan lunyal kapal kapung karena jawaban di mana di jauh kubur mantan anak. Oke almarhum muka-muka di iso doa enak laksanakan bunga ditikaskan menjadi pulang kalina dan noleh uji segala dengan progres kubur kali di jauh kuburan nggak jadok di jauh kubur yang mana kan hirup di ibarat pulang nempel di nawide so pikiran jelum aja orang widai mati kata mau di luar ini aja orang widai mah netral nempel kaluan netral nempel nak kaluan di jauh kubur teh nyamuk kayak anak tukang nempel jambu anak tukang maksiat ke kami cepet dapat coret lalu anak melaksanakan maksiat lewe ini jeung bapak jauh kubur lalu anak sholat atau ngaji Quran atau puasa atau wiridan seri di jauh kuburan itu bapak haji namun haji ngalaksanakan maksiat meweh di jauh kuburan si haji goblok di balik ilmu kuan di pasantren dan yang wali haji di bawah tapi si goblok mau bisa dilakukan meweh di jauh kuburan tak ada ningali anaknya dihalalkan agama siri di jauh kuburan isolkan kumah jual Al-Quran waladina jauh min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman di isol kumah ya itu Al-Quran asal maut nama iman pasti sampai kaman tenana almarhum anu aya di jauh kuburan muga-muga almarhum Allah sing dirahmat sing dihampura dosana nya kalian manten anak muga-muga sing kayaan kalebetkeun dengan jami bagya cicing di jero kuburna amin ya Allah ya rabbal alamin nya wasilah kayaan parantos dilaksanakeun akad nikah menjadi kayaan urang kalihna amin ya Allah ya rabbal alamin kalau batai tidak lagi ketika hati segala galak tapi dengan yang ada lagi banyak hal yang amplopnya aku ditambahan di jadi itu apa yang kamu ya kalau banyaknya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.